Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangbebrahmana. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana utamina atuh kanggo ka para baraya nu ngagaduhan hanca carita si Kancil di Pakidulan. Ayeuna ku Mang Dedi baris ditaratas bagian anu ka-12. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian ka-11 na. Pedaran Mang Dedi kepegatuan jijina mangsa medarkeun lalampahan Aki Surasa kadua incuna nu katelah Jang Topan harita geus aya di hiji tempat lonya dina mangsa alam pasosore lonya. Malahan mah lumampahna Aki Surasa jeung Jang Topan teh make kuda gitunya. Kumaha atuh para kaum dangu lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadeana. Kaayaan alam badah magrib harita teh. Jangkrik reang di Sarada mapaesan kaayaan alam di eta tempat. Mangsa alam beukelilah beuti sore. Satuluy nama Aki Surasa mah menekung mujas medire ai ada incuna nyatana Jang Topan keur sare bangun tibra pisan. Satuluy nama Aki Surasa teh nedah kanu maha kawasa. Menta sejata pituduh anu pasti, menta ilham anu nyata supaya boga cekeleun hayang yakin pilampahin. Nah kudu kamana teu lila reup atuh sare tibra nyuuh kana pangsujudan. Tengah peuting ateng-atengan korejat udang deui jigana bae kalilirkeun ku sora Jang Topan anu gunam nyebat-nyebat indung jeung bapana. Atuh teu wudu Aki Surasa teh ngagebeg ngarenjang udang bari jeung terus ngusapan tarang incuna. Geuning sia ngalindur budak sidik pisan nepikeun ka impi-impi bakat ku inget ka indung bapana. Wayahna kasep incu Aki. Ceuk Aki Surasa ngeceuwih ngomong sorangan bari jeung teu kuat nahan perasaan sedih asa kasuat-suat kudu jadi incu. Jang Topan mah tibra dewe malahan mah nepikeun ka kerek. Sedengkeun Aki Surasa mah terus sare buru-buru kacai wudu husukna keranan prak salat sunat istiqoroh 2 rakaat. Terus wiridan bari jeung anteng batin manteng kanu maha kawasa nenda senjata pituduh anu jelas. Tina ku anteng-anteng nak wiridan nepikeun katika rasa reuh pesari bari jeung diuk sila ngacemprak sirahna tungkul bakat ku husuk. Nya dina kaayaan kitu Aki Surasa ngimpi. Dina impianana teh Aki Surasa aya anu mawah ka hiji tempat anu jauh ti pelemburan anggang ka desa. Gok atuh aya saung leutik mencil teu aya baturna.
Palataran sebedurun eta tempat atuh tatangkalan teh aya anu gede minangka nu pangluhurna teh ukur tangkal malakawe jeung kanyere. Tah di dieu anjeun kudu cicing teh pek sing betah piara budak tepi ka gede tuduhkeun kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna warah budak kana jalan kahadean. Kitu ceuk jalma anu dina jero impian muni asa jentre tuluy jelas. Ngan aneh harita teh Aki Surasana impian teh rek tumanya hayang nyaho ka eta jalma. Nah saha jenenganana urang mana asalna tapi edas bibir Aki Surasana jero impian kawas aya nu ngonci teu bisa pisan ngomong. Sanggeus kitu Aki Surasa harita dibawa deui dina impian teh ka hiji tempat. Di dinya aya batu nungku satilu-tilu. Luhureun batu aya kitab. Kandalna teh sarua we jeung ukuran Al-Qur'an. Ngan ieu mas sidik lain Al-Qur'an. Sabab naon? Sabab dina jelidna oge aya gambar obor jeung bentang. Tah ieu buku tarima. Kop keur anjeun. Eusina ajarkeun ka budak keur pibakeleun jaga mangsa dewasa. Cek eta jalma dina impian bari jeung nunjuk kana eta kitab. Aki Surasa bungah nu teu aya papadana. Terus atuh ngarongkong kana kitab teh karawak dicakal. Los kitab teh leungit ilang lebih tanpa karana. Sungungung atuh harita anjing babaung. Oreng Aki Surasa teh ngimpi. Udang teh kalilirkeun ku sora anjing anu babaung. Aki Surasa harita gogodeg hanjeluna ka bina-bina. Sabab eta kitab can kabuka eusina kare karampal we bungkul. Alhamdulillah. Nuhun Gusti. Mugi-mugi we. Aduh. Aya ilham. Geuning aya ilham anu sakitu. Anu kitu. Anya kitu mah aing teh kudu neangan tempat nu sepi. Nu jauh ka ditu ka dieu. Kudu ngabagawan mirai budak incu aing. Ngawarah ngadidik supaya jadi jalma anu berguna. Nya bener. Eueuh deui jalan anu panghade-hadena iwati kudu kitu. Da aing mah teu boga harta bana hiji-hijina cara pikeun nurunkeun warisan ka incu aing. Iwati ilmu nya. Ilmu. Itu ceuk Aki Surasa. Bari jeung unggut-unggutan. Ayeuna mah ngadadak caang hatena. Pikiran yen kudu milihan tempat anu sepi jempling anu jauh tina karamean. Supaya laluasa ngadidik jeung ngawarah budak nyatana jang topan. Atuh geus kitu mah goledag we ngagoler gigireun incuna. Reup Aki Surasa tibra. Lilir-lilir teh kageuingkeun ku sora hayam leuweung anu raong kongkorong. Tandaning peuting teges ngagayuh ka mangsa subuh. Dewetan hibar ku pajar, jangjang peuting digana bae geus ngarungkub. Kasugri para wargi, gancangna ieu carita. Sabadana leumpang nu alias tumpak kuda. Bari jeung kalunta-lunta bari jeung mamawa anu jadi incu. Aki Surasa anjog ka hiji pagunungan anu taring loba batuan.
Reg kuda dieureunkeun regahana pentang kalkai anu nguyupuk-yuh. Kasilir ku angin leutik anu ngahiliwir. Dihibur ku recetna sorak manuk patembalan bangun anu galumbira pisan. Jang topan diuk weh dina jukut da bieu teh diturunkeun tina tonggong kuda. Ngagebrawe nyang munjar lamar tuurna diurutan nalaunan. Kawas jeung ngarasa kasal balasila teuing tumpak kuda jigana teh. Sedengkeun Aki Surasa luntang lantung nitenan kaayaan di eta tempat. Breh kakaler palataran meni mayat pak. Hejo ngemploh estuning mata kuaas. Breh kabelah kulon aya gunung gede ngajegir luhur deh. Poncelotna teh ditiungan ku aun-aun. Ari manuk-manuk tingkalayang we di nyobantara. Sanggeus kitu gontoyong atuh muru kaincuna geek diuk gigireunana. Aki, ieu teh aya di mana? Cek Jang Topan bari jeung Rara Teret. Aya di pagunungan. Nya ieu pitempateun urang teh Kasep. Kudu betah tumangina sabadang. Sabab naon sababengan di dieu tempat nu ayem tentrem jeung genah we. Moal aya nu ngaganggu. Cek Aki Surasa ngomongna daria pisan. Di mana bobo? Nya urang nyieun saung we di dieu. Kumaha Mam? Urang ngala engke. Ngala naon atuh ye. Cek Aki Surasa bingung lebah dinya mah. Nah kudu ngadahar naon ari jadinya. Bebetian kurang. Bubuahan ya kitu keneh. Pupucukan ge eueuh anu ngeunah di dahar di dinya mah. Ngan ukur kitu pucuk kecembang anu rasana hasim moal matak sehat kana awak. Ari Jang Topan harita teh colohok weh neuteub ka Akina anu ngahuleng bangun susah. Tapi lila kulila mah Aki Surasa nyerengeh deui. Siri deui pok deui harita. Kudu nyangan anu leuwih alus gigi meureunnan Kasep ke. Mun geus reureuh tina kacape urang leumpang deui nya. Kamana ki? Kamana we? Sakiranya pi kebetaheun. Menang jawaban kitu ti Akina Jang Topan jeb teu ngomong deui. Hiliwir angin leutik nebak kana tatangkalan. Dauna aroyag pating arulang kawas anu ngagupayan. Jiga anu ngabahagiakeun ka Jang Topan jeung Akina. Atuh puguh we tuning matak seger kana awak. Keur mah tas capek awak hareudang ari ayeuna kasilir ku angin leutik. Jang Topan ngaletak we heuai panon atuh loyop jiga-jiga anu tunduheun. Tetela teu nyalahan hiliwirna angin nyaan matak genah kana awak. Goleda ge Jang Topan mah ngagoler dina lahunan Akina. Heuai sakali teh tulus bereup-reup sare tibra. Ku Aki Surasa diusapan sirahna nyaah pisan. Itu aing. Muga-muga pengalaman kita ulah kealaman di ku hidap. Engke mah lamun hidap geus gede, geus dewasa, sing senang, sing ayam tentram, ulah aya kuciwana. Aki ngaduakeun ka hidap, muga-muga hidap teh sing pait daging pahang tulang, sing jauh balai pada kerajaki. Itu cek Aki Surasa. Ngaduakeun ka incuna kalawan ikhlas. Ari sabab watir aya rasku nasib nu jadi incu. Bet kudu ngandangan anu sarupa kitu.
urut tadi hirup senang-senang segala nyampak segala cukup. Nah ari ayeuna bet sabalikna pisan keur mah pahatulalis harta ge aya anu ngalindih deui. Satadina mah Aki Surasa teh hayang lempang deui nuluykeun hancak lalampahanana. Tapi edas ari Jang Topan saremah henteu tulus. Karunya basana teh ka budak anu keur mejehna tibra. Nya kapaksa we eureun teh rada lila. Malah kuda oge jongjon nyatuan ngakubur we ngahakanan jukut. Jigana bae ayeuna mah lila kulila cicing kuda teh jigana seubeuh. Terus yuhan handapeun tangkal kai. Ari mangsa alam khususna mata poe beuki lila beuki ngulon. Lila kulila rakata kreup surem kapindingan ku mega ipis. Hiuk angin rada tarik tatang kalanting pelenoy atuh harita kalakai garing menikeun karabeng haliberan. Di kajauhan kadenge Surasa satu leuweung ungkut-ungkut eueuh repehna patembalan jeung manuk caladi ditema deui ku sera manuk anu disadaguk-gukan teuing manuk naon. Tong ngeret atuh hawar-hawar kadenge sorana. Mangsa alam harita geus wanci tunggang gunung. Jang Topan lilir panona beureum terus atuh muringis bari ngusapan beteungna. Tayohna bae lapareun meureunnan da geus lila teu manggih dahareun. Komo jauheun sangu mah geus 3 poe teu manggih. Hayang Mamat Cenah pokna Jang Topan bari jeung ngulian ketela urang moka heula buntalan asa aya keneh beuleum sampo. Sesa tadi ning ceuk Aki Surasa bari ngojengkang muruk kana buntelan anu napol keneh atuh dina tonggong kuda. Anak gorehel teh beuleum sampu sapotong deui. Beuleumna diduruk we jeung cangkang-cangkangna atuh hideung da tutung. Tapi ngan eta-etana hiji-hijina kadaharan. Anu kawilang hade keur butuh mah. Ari Jang Topan atuh mending ngali mendeng ngadaharan sampeu. Nyaan laparna teh budak teh. Aki Surasa mah nenjokeun we bari jeung ngarasakeun hate nu sedih watir ka budak anu jadi incuna. Anu kapaksa kudu ngalaman sangsara. Tapi kaupahan ku tekad anu bulen yen Jang Topan bakal diwarah nusa nyanyana. Supaya naon? Supaya jaga di akhir. Jadi hiji jama anu kuat lahir tumangkaning batinna. Teu elehan, teu epes meer jeung kuat dina nyang hareupan rupa-rupaning katunggaraan. Jadi nu kaalaman ayeuna teh itung-itung latihan we kitu. Ceuk rarasaan akina eta budak nyatana Aki Surasa. Jotono deui kieu lah. Ceuk Jang Topan sanggeus ngadahar sampeu. Goleda gue ngagoler cara tadi peureum. Kerek deui. Atuh menikeun kanggo godeg Aki Surasa teh. Tarang budak diusapan pinuh ku rasanya. Kulantaran Jang Topan kalah tibra sare. Daek teu daek kapaksa Aki Surasa teh tatahar neangan tempat anu merenah jeung aman pikeun reureuh sapeutingeun. Sakadar keur tiung bisi hujan Aki Surasa atuh nyegasan daun tepus sababaraha lamar. Terus dipalang ku tangkal harendong peuti nyieun sasaungan ti dituna mah anu sederhana. Supaya hipu ditilaman ku jujukutan. Raketak kreup alam peuting. Jang Topan tililir-lilir najan sade ditilaman ku jujukutan ge. Tibra we asa di kasuran. Kasur bumi tiung langit simbut ku ibun. Ari kuda teh jauh ti dunungan. Sapeuting nangtung teu daekeun hees.
Mangsa alam nyerelek kawanci janari leutik kurang leuwih jam 2 meureunnan jam 2 peuting. Kuda teh disada berjeng kokoer atuh reuaseun Aki Surasa teh. Koreja tudang karawakana perah bedog jung nangtung berjeng nanya ka sakadang kuda. Kawas anu ngartieun kana omongan manusia. Aya naon? Aya musuh. Kuda teh malan teu bisaeun ngomong. Ngan jadi cicing ukur buntut teh kupat kepot matana mureleng ka Ki Surasa jep jempe. Teu aya sorana naon. Hawa janari karasa tiis menikeun ka nyecep asa nyerep kana sungsung balung. Aki Surasa ranya cinges rara teret nitenan keayaan di sebudeureun eta tempat. Bisi aya mau ngamuk gajah metah, bisi aya siku si wulu-wulu galagah kancana. Nanaon ya? Cek Aki Surasa bari jeung sup deui atuh kasasaungan. Gek diuk dikikilid incuna anu morongkol tiriseun. Karek oge gek kuda teh disada ngahiem atuh korejat. Aki Surasa hudang deui taki-taki we kawas tadi. Cen ngajanteng gigireun kuda. Caringcing pageuh kancing saling sadia pikeun yang hareupan karaman. Sabot kitu ngang kadenge aya nu ngorosak. Aki Surasa meuni curinghap. Perah bedog dicakal pageuh ku leungeun katuhu panon bureleng ka tempat datangna sora. Ana ditelak-telak tebet sada anak anjing disada. Atuh perung harita Aki Surasa teh. Mikir bari jeung tetep waspada tur iatna bisi sora sato anu rek nipu. Tapi jelas tur sidik sada nama sada anak anjing. Nyai, nya leuweung bet aya kicik anak ajag gitu. Tapi mustahil. Cek hatena Aki Surasa berjeng tetep taki-taki tur iatna. Ari sora kicik beuki jelas tur jentre. Tapi Aki Surasa tu wani gagabah lebah dieu mah. Bisi aya indungna anu tangtuna oge bakal galak. Anjing anakan masuk kitu biasana. Kulantaran boga rasa penasaran jeung hariwang. Aki Surasa uyup ayap nyangan batu kerawak menang segede pereup. Najan kayan ukur remeng-remeng oge Aki Surasa nyoba-nyoba maledog ke tempat datangna sora. Sugan jungsang sugan we cenah hiu kurasa batu kanu bala. Anak gai ke anak anjing disada. Menikeun kagugui kan nyeri mencek urang mah. Gening sora anak na wungkul. Nya ka mana indungna? Cek Aki Surasa berjeng culang sileung ngencang ngatuhu. Nya tungtu nama Aki Surasa teh sare deui. Tepikeun ka bray alam beurang. Da keueung bisi aya ajag narajang. Mangkaning jang topan keur mujeuhna tibra sarena teh. Sanggeus alam bray-brayan beurang Aki Surasa rada teteg hatena. Komo atuh geus caang mah. Manuk recet disarada pasuliwer nu halaliber cili udag jeung baturna mapaesan kaayaan alam di pileuweungan. Aki Surasa jung nantung terus kuluntang kulinting dina jujukutan. Dampa sukuna nincakan ibun. Panasaran ku hayang nempo kaurut waktu janari tadi. Ari gok teh kasampak nyawe aya anak anjing ngarengkol narungkun manja. Rada ngadeg-deg bakat ku tiriseun beureunan. Da eta we ceulina oge ngeplek atuh baseuh ku ci ibun. Geningnya an kicik. Karunya teuing beureunan nasibna cara incu aing we. Papisah jeung nu jadi kolotna. Jodoh teuing ya padieu jeung aing anjing. Cek Aki Surasa kawas ka manusa we ngajak ngomong. Ragayeng eta anak anjing teh harita di pangku. Menikeun kaatoheun eta kicik teh.
disada berjeng ungas ingus kana leungeun Aki Surasa. Hayu sia urang jeung aing we ayeuna mah. Ka mana atuh indung sia? Cek Aki Surasa. Kawas ka jelema we ngajak ngobrol. Ai anjing ngahenen ngarasakeun hangeutna leungeun Aki Surasa. Aki Surasa nyaheun pisan ka eta kicik alias anak anjing. Dipangku di bawah ka jero sasaungan geek diu sarta anak anjing cang diecagkeun terus atuh ngaraya ngadeuketan ka Jang Topan Persare. Terus ngarengko nyedek-nyedekeun tonggong. Kawas anu ngahaja neangan anu hangeut-hangeut. Aneh deui bae. Sakadang kuda oge jempe geus nyenyok kitu mah. Aki Surasa ngarti yen pangna kuda disada wae teh. Ngadenge suara anak anjing we meureunnan. Cecakan sato geus boga rasa jeung rumasa. Boga sifat welas asih. Tapi ai jelema aya nu tega silih ala nyawa bari jeung teu puguh tujuanna. Ceuk Aki Surasa harita. Bari jeung nangtungkeun tuur. Breh kajadian-kajadian harita teh. Anu kungsik lumangsung di imah den wargana dembongan deui. Komo layun anu bolo-boratan ku getih mah. Asa ngalangkang dina kongklak panon hese pikeun mepohokeunana. Sakapeung mah ambek sakapeung sedih jeung ngalangsa. Ari ambekna ambek kanu geus mergasa anak jeung minantuna. Ari sadihna ari ras ku incuna nu ayeuna jadi pahatulalis. Ieu mangsa mah pasti si yang incu aing nanyakeun. Nyaha saha indung bapana jeung kumaha kajadianana. Pangnya manehna misah jeung kolot. Geus sak deui anu mateni anak aing teh pasti we si Peci tah jeung kanca-kancana. Ku harianeun maneh teh Peci. Ceuk Aki Surasa ngecuhih ngomong sorangan. Manuk recet disarada mapaesan kayaan alam anu harita beukilila beuki beurang bae. Monyet-monyet ting kurayang lutung suruli ting araclong disarada bangun anu gumbira pisan. Da biasana masok angkeu bae dalah eta teh. Sedang ayeuna mata poe moreret di langit muning heunah karasan teh hadeut hareuy heui. Waktu terus nyerelek. Dewetan hibar ku kelangkang-kelangkang cahaya sang surya. Dibagiakeun ku recetna sura manuk disarada anu ting kalaper ngiciskeun jangjang. Komo eta mah manuk saeran geus ngelak we ti subuh keneh. Ari dangdaunan sararicing bangun lungguh. Baraseuh berat ku cai ibun malah tungtung namah pating garenang we herang. Ting purela katojo ku cahaya mata poe semu beureum. Sabot kitu kulisik Jang Topan lilir nyah beunta. Terus udang lalaunan terus gigisik bari jeung meureudeuy da seram pok harita. Aki ya teh aya di mana? Anggar we cah kesep. Lagi tempat nu kamari. Alah eta naon? Jang Topan ngejat ruaseun nenjo anak anjing anu ngarengko deukeut urut sarena. Ulah kaget kasep tah Aki menang anak anjing. Ya, moal burung bager-geurah. Da geus teu bogaeun indung bapa. Ai Jang Topan colohok. Panu neuteup kana anak anjing anu masih keneh ngarengko ti beras hees. Pek jagoan sakedeungnya Aki deuk neangan cai keur nginum. Sugan jeung sugan we aya ti nyusu atawa wahangan anu caina herang. Hayang ngilu ti hayang mani. Hayu atuh. Bra atuh miang. Jang Topan harita digandong ku Aki Surasa. Lempang muruk ka belah wetan. Nurugtug mudun mapai-mapai jalan terobosan. Syuku atuh baraseuh ku cai remis.
pucuk-pucuk euris ngagarisan, manuk-manuk anu kagarbakeun recet bisa dapat tarik-tarik. Silih bejaan jeung pada baturna, brung atuh hiberabeng, munikeun kaseah ngaguru. Sanggeus menang lempang kira-kira 500 meter. Gok atuh kanu legok breh aya cinyusu leutik, tapi meuni herang caina teh ngagenyas estuning pikebetahin. Aki Surasa harita atuhin, reg atuh eureun. Nah, geuning aya cai teh aya yo. Ecang kasep, sok aki berat yo. Cek Aki Surasa bari ngecageun incuna. Sanggis kitu mah terus atuh si beungeut melah jang topan oge di si beungetan. Da mani mah hese, cayeuna leutik. Terus atuh nigas awi tali, dijieun ruas, dieusian cai bawaheun ka sasaungan. Kasugri para wargi, gancangna ieu carita. Kira wanci pecat sawed. Aki Surasa teh geus leumpang dewe neangan tempat anu sakira merenah keur picicingeun. Pikeun pamatuhan salawasna. Jang topan atuh anjeun ceuleuh dewe na tonggong kuda. Geus daya kapaur deui ayeuna mah da geus biasa teh. Mangsa alam kira-kira wanci manceran. Nya manggih hiji tempat anu negela alus. Dah bahengetan kasorot ku mata poe. Beh tonggeun eta tempat atuh harita loba tangkal kabung. Landeuheunana aya pasir leutik loba batuan. Arei-arei gadung atuh ngaguyun pantasna teh matak betaheun orai. Rag Aki Surasa jeung kuda teh eureun juru turun dina tonggong kuda. Jang topan diturunkeun terus neangan tempat kereureuh. Jang topan diuk ari kuda ngahakanan jukut anu harejo. Jakoannya keudeng kasep, aki jeung nyangan susukan. Sugane aya nu deukeut. Mun susukan atawa wanci nusu, urang di dieu we matuh teh. Ceuk Aki Surasa berjeng terus atuh mudun ka tukangeun gunung anu leutik. Barang serog kanu legok, Aki Surasa meniti sirikna surak. Naon sababna sabab bakat ku bungah manggih cinyusu anu ngapuria. Terus ngocor ka balungbang leutik. Aki Surasa seleudeu ngadeuketan gong cingogona gong. Terus si beungeut malahan mah caina ge diinum sagarupa harita teh. Ya, alhamdulillah manggih sirah cai. Cocok kaya kieu mah yeuh. Aing teh betah di dieu mah. Pokna terus balik dewe rek nempungan incuna anu ditinggalkeun sorangan. Barang keur nanyak sukuna teh kudawat kana areng gadung. Kana areuy gadung reg Aki Surasa atuh eureun heula. Pangangguran areuy gadung teh dijamret. Ana puringkal teh atuh beuti gadung likeun ka badang. Alhamdulillah tah geuning loba gadung jeung mah yeuh. Moal susah deung dahareun bener. Mending di dieu we cicing teh ah. Cek Aki Surasa bari jeung marah mai bakat kubung mah. Malah eta gadung dijingjing dibawa ka tempat najang topan. Bari jeung leumpang teh jumrat jamret we kana pangpung anu garing maksudna kerencieun pisuluheun. Can para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangde diberi neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-13 naonnya. Hatur nuhun kumaha dupi perhatosan lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.